Sampurasun warga Sunda sadayana. Ayo kurang suang ngalian deui. Dina kawihna nitip. Kawih ieu nyaritakeun hiji rumah tangga burantakan gara-gara kolotna. Jadi padah menantuna miskin, padah kirang kegaduh, kata orang tua teh maksa ke anaknya minta pepegatan. Masya Allah, kayak gitunya zamannya. Mudah-mudahan orang mau ulah dan kami jebang bayi rezeki Allah mengaturnya. Karunya Allah harap depan kayak kemajuan gede merikna orang berhalangkanya. Geuning teu disangka durian nyakudu papegat rumah tangga anu geus lila diwari kantun waasna. Memang akang can bisa nedunan kahoyong salira lain teu hayang kawas nulian neundeun waktu jadi ukuran. Cabuktina pegat durian dalam kudu dikumahakeun. Memang takdir kedapat bisa munggu kadar kedapat turun. Nitip buah kacinta sing bisa ngariksa nepi ka jaga. Nitip buah kacinta ulah rek disapirakeun. Akang mah ngan ukur bisa ngaduha mugi anjeun sing enggal pinang dibaca. Sanajan urang geus lain-lainna tapi tali hubungan ulah rek pegang. Ampura akang ini ampura akang can bisa ngabahagiakeun. Mana kitu geus kuduna sedih oi aing mode hayat ya kau harus baik. Memang akang can bisa nedunan kahoyong salira lain teu hayang kawas nulian deundeun waktu jadi ukuran. Da buktina begat durian dalam kudu dikumahakeun. Memang takdir kedapat bisa munggu kadar kedapat turai. Nitip buah kacinta sing bisa ngariksa nepi ka jaga. Nitip buah kacinta ulah rek disapirakeun. Akang ngan ukur bisa ngadu
tinggal pinangis baja sanajan urang geus lain-lainna tapi tali hubungan ulah rek pegang. Sedih atau lumayan